Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Wal maqalatul hadiyatu wal khamsun. Wal maqalatu sareng ari maqalah al hadiyatu wal khamsuna anu nomor ka 50 hijina. Qala eta parantos nyarios Aidunni al-Misriyu tegesna Dunun al-Misri radhiyallahu ta'ala an. Al-arifu billahi ta'ala asirun ilaih kana kaol anu nemi. Al-arifu ari jalmi anu terang billahi ka Gusti Allah ta'ala mahalur Allah asirun eta anu ditahan ay marbutun tegesna anu dicangcang ditalian bihubbihi ku kacintaana ka Allah. Wa qalbuhu sareng ari hatena itu al-arif billah basirun eta anu ningali ay muzayyinun tegesna anu ngagindingkeun libatinihi pikeun hatena itu al-arif bil muraqabati ku muraqabah ningali ka Allah walidhahirihi jeung pikeun dohirna itu al-arif bil muhasabati ku muhasabah introspeksi diri. Wa amaluhu jeung ari amalna itu al-arif lillahi karna Allah katsirun eta anu seueur. Wal maqalatu sareng ari maqalah atsaniyatu wal khamsuna anu nomor ka 52 na. Qala eta parantos nyarios Aidununil Misriyu tegesna Dunun al-Misri al-arifu billahi ta'ala wafiyun ilaih kana kaol anu nemi. Al-arifu ari jalmi anu terang billahi ka Gusti Allah ta'ala mahalur Allah wafiyun eta anu nepati janji ay bi ahdillahi tegesna kana janji Allah ta'ala mahalur Allah bi an adda kuscara yen nyumponan itu si al-arif awamirallahi kana pirang-pirang parentah Allah ta'ala mahalur Allah. Wa qalbuhu jeung ari hatena itu al-arif billah zakiyun eta anu calakan anu cerdas aisariun tegesna anu cepet nangkap. Wa maluhu jeung ari amalna itu al-arif billah lillahi karna Allah zakiyun eta anu bersih aisolihun tegesna anu lurus zaidun tur anu tambah fi kulli waqtin dina saban-saban waktu. Wal maqalatu sareng ari maqalah ats-tsalitsatu wal khamsuna anu nomor ka 53 an Abi Sulaiman ad-Darani eta tetep katampiti Abu Sulaiman ad-Darani. Naon annahu sayaktosna itu Abu Sulaiman ad-Darani. Qala eta parantos nyarios itu Abu Sulaiman aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al khaufu minallahi ilaih kana kaul anu nemi. Aslu kulli khairin ari asalna saban-saban kasayaan fid dunya di dunia wal akhirati sareng di akhirat al khaufu eta sieun minallahi karna Allah. Fa innal khaufa karna sayaktosna sieun minallahi karna Allah ta'ala mahlur Allah muhawilun eta anu mengkolkeun anu mukakeun as-sohifata kana lembaran fayaj'alu mangka ngajadikeun itu khauf hak kana itu sohifah fil yamini dina belah katuhu ba'daan hawat dina sabada yen tetep itu sohifah ila simali di arah kenca. Falil abdi mangka eta tetep pikeun seorang hamba fi hali salamatihi dina tingkah salametna itu hamba minal marodi tina gering ayakuna arien kabuktosan itu abdi jadi ieu ayakuna jadi mubtada tina lil abdi khaifan eta anu sieun rojian tur anu ngarep
ka Allah. Liyudziro kana yen supaya ngabentak itu khauf huka, karena yen supaya ngabentak huka itu si abdi naon al khaufu rasa sieun minal ma'asi tina pirang-pirang pamaksiatan. Wa yub'itsa sareng yen ngabangkitkeun atawa ngadorong atawa ngamotivasi itu khauf huka itu si abdi ar-raja'a kana ngarep ka Allah alaktisabil amali kana ngamalkeun kana pirang alaktisabil amali kana ngerjakeun kana amal perbuatan as-solihi anu soleh. Wa ibadatur roji jeung ari ibadahna jalma anu roja anu ngarep ka Allah afdalu eta nu leuwih utama ligolabati mahabbatillahi karena ngalindihna rasa cinta ka Allah fihi dina itu roji fauqal khaifi dina saluhureun jalma anu mikasieun. Jadi antara ibadahna jalma anu roja jeung jalma anu khauf unggul keneh ibadahna jalma anu roja. Wal maliku jeung ari seorang raja yufariku eta sok ngabedakeun itu malik bainaman di antara jalma yukhdimu ngahidmah itu si man huka itu si malik itiko aikobihi karena ngaraksa kana siksana raja. Waman jeung jalma yakhdimu ngahidmah itu man huka itu si malik roja akaromihi karena ngarep kana kabageurana raja. Waman jeung jalma yakhdimu ngahidmah itu man huka itu si malik la lisaiin lain karena sesuatu. Wa miftahud dunya jeung ari kuncina surga asabu wa miftahud dunya jeung ari kuncina dunia asabu eta rasa sebuh. Fatuftahu mangka bakal dibuka naon umurud dunia pirang-pirang urusan dunia bisa bui ku rasa sebuh mikahayang kana sebuh. Wa miftahul akhirati jeung ari kuncina akhirat alju'u eta rasa lapar. Fatuftahu mangka bakal dibuka naon umurul akhirati pirang-pirang urusan akhirat bil ju'i ku sabab lapar. Wal maqolatu sareng ari maqolah ar-rabi'atu wal khamsuna anu nomor ka 54na. Kila eta parantos dicarioskeun naon al ibadatu hirfatun ilaih kaul anu neme. Al ibadatu ari ibadah lillahi karena Allah taala mahlur Allah hirfatun eta hiji lowongan kerja. Aya maksabun tegesna pagawean min kulli jihatin nu tetep itu maksab ti saban-saban arah. Wahanu tuha jeung ari kiosna itu ibadah al khalwatu eta khalwah mengasingkan diri ti makhluk karena rek muwajjahah jeung Allah. Aedukanuha tegasna ari pasarna itu ibadah muhadatsatu sirri eta nyarios dina waktu nyumput ma'allahi sartana Allah taala mahlur Allah haitsu la ahada dina sakira-kira eueuh sasaha. Wa ra'su maliha jeung ari pangkal hartana itu ibadah tegasna modalna itu ibadah at-taqwa eta takwa. Ay aslu halil ibadati tegesna ari asalna tingkah ibadah sianatun nafsi eta ngaraksana kana diri amatina perkara tastahiku ngahak bihi ku sabab itu naon al uqubatu siksa min fi'lin nyatana ngerjakeun aw tarkin atawa ninggalkeun atawa lamun misakeun min fi'lin meureun eta mah perkara-perkara anu haram otarkin mah eta mah perkara-perkara anu wajib. Waribhuha jeung ari keuntungan itu ibadah al jannatu eta surga. Darut thawabi tegesna daerah ganjaran wama jeung perkara fiha tetep itu mah aya di itu jannah. Wal maqolatu sareng ari maqolah al khamisatu wal khamsuna anu nomor ka 55na. Qala eta parantos nyarios saha Maliku beni Dinarin Malik putra pamegetna Dinar radhiyallahu taala an
ihbis thalathan bi thalath ilaih kana kaul anu neme. Ihbis kudu ninggalkeun anjeun, aimna tegasna kudu nyegah anjeun, thalathan kana 3 minal hisoli nu tetep itu thalath tina pirang-pirang perkara al madmu mati anu dicacad anu tercela. Bi thalathin ku 3 minal hisoli nu tetep itu salah tina pirang-pirang perkara al mahmudati anu dipuji anu terpuji, hatta takuna sehingga yen bukti anjeun minal mukminina eta tetep tina sapalihna jalma-jalma anu ariman kae tatasipa tegasna kana yen supaya kasipatan anjeun bihaqo ikil imani ku pirang-pirang hakikat iman. Kalau mukminina barina tetap sapertikeun jalma-jalma anu iman as-shodiqina anu balener fi imanihim dina imana itu mukminin shodiqin. Al-kibro tegasna kahiji kudu ngajaga anjeun, kudu nyegah anjeun kana takabur kana sombong, bitawadu'i ku tawado, takdirna ihbisil kibro bitawadu. Wal kibru sareng ari sombong huwa eta ari itu kibru ru'yatun nafsi eta nempona diri bi ainil izzi ku panempo kamuliaan, waru iyatul goiri jeung nempo na ka batur bi ainil haqarati ku panempo kahinaan. Aksud tawadu'i tur eta lalawanan tawado. Wal kibru sareng ari sombong takabur yakunu eta kabuktosan itu kibru bil manzilati eta tetep ku sabab martabat. Jadi ari sombong mah ari takabur mah sombong lantaran boga martabat. Wal ujbu jeung ari ujub yakunu eta bukti itu ujub bil fadilati eta tetep ku sabab kaluwihan. Jadi boga perkara nu leuwih batan batur tah eta mah ujub. Ari tadi mah takabur mah lantaran martabat, ari ujub mah lantaran boga nilai lebih, boga kelebihan. Fal mutakabbiru mangka ari jalma anu sombong, anu takabur, ya jilu eta ngaagungkeun itu mutakabir nafsahu kana dirina mutakabir anrut batil muta'allimina jauh tina martabatna jalma anu ngaji. Jadi kan ari muta'allimin, ari jalma nu ngaji biasana ta'lim ka batu ka guru teh. Jadi ari sifatan jalma nu muta'allimin alias santri alias murid eta mah jauh moal aya di jalma nu takabur mah. Wal mu'ajjibu jeung jalma anu ujub mustakfiru fadlihi eta nu ngarekeun loba kana kelebihana itu mu'ajjib anistizadatil muta'addibina tina tambah-tambahna jalma anu sopan. Tah ari jalma nu ujub mah kulantaran ngarekeun loba kana kelebihan kana padol nu dibereti Allah, maka eta jalma nu ujub teh bakal naon? Bakal ngajauhan karena sifatna jalma nu beradab gitu. Wal hirso jeung kudu ngajauhan anjeun kana sifat rakus bil qanaati ku qanaah takdirna wah bisil hirso bil qanaah. Fal hirsu mangka ari rakus sarakah wa eta ari tu hirsu al ijtihadu eta ngerahkeun kamampuan fisaiin dina hiji perkara yatlubu anu nyuprih itu si jalma hu kana itu syai wal qanaatu jeung ari qanaah hiya eta ari tu qanaah arido eta ridho bil kismati kana bagian ya Allah. Wal hasada jeung kudu ngajauhan anjeun atawa kudu nyegah anjeun kana hasud takdirna wah bisil hasada. Wawa sareng ari itu hasud tamani zawali nikmatil mahsudi eta ngarep-ngarep kana leungitna nikmat jalma nu dihasudan nu didengkian ilal hasidi ku si jalma nu hasud bin nasihati tah ngajauhan hasud mah ku jalan nasihah. Naon cenah ari itu nasihah? Wahya sang ari itu nasihah adu'au eta ngadoakeun ilama kana perkara fihi eta tetep dina itu ma as-solahu ari kalurusan
ka beneran jalan nu bener. Wan nahyu jeung ngalarang amma tina perkara fihi eta tetep dina itu ma al fasadu ari karuksakan. Wa fil hadithi jeung dicarioskeun dina hiji hadis naon la yajtami'u fi jawfi abdin al imanu wal hasadu kaul anu neme la yajtami'u moal narima kumpul fi jawfi abdin dina lolowongna seorang hamba dina hatena si seorang hamba naon al imanu iman wal hasadu jeung dengki. Jadi moal mungkin aya iman ngahiji jeung hasud, moal mungkin jelema iman keur dina kaayaan hasud. Intaha ail imanu tegasna ari iman Ail imanu tegasna iman bil qadari kana papasti. Jadi imanu di dia mah iman kana papasti, lain mutlakul iman gitu. Lain berarti gara-gara aya hasud kabeh iman jadi leungit. Tah anu leungit teh iman kana qadar. Wa an Muawiyah jeung katampi ti Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala an naon qala lafad qala parantos nyarios Muawiyah kulun nasi akdiru ala ridahu ilaih kana kaul anu neme. Kulun nasi ari saban-saban manusia akdiru eta mampu abdi ala ridahu kana ngambil kerelaan itu si kulinas. Jadi saban-saban jelema ge cek Muawiyah mampu abdi ngajadikeun eta jelema teh rela. Ila hasida nikmati kecuali jalma anu hasud kana nikmat abdi. Tah jadi ari nu hasud mah cenah moal bisa abdi muaskeun atawa ngajadikeun eta jalma teh ridho rela. Naon pangna kitu fa innahu karna saektosna jalma anu hasud la yardi eta moal ridho itu si hasid illa zawalha angin kana leungitna itu nikmat. Kama barina tetep sapertoskeun perkara qala parantos nyarios sabaduhum sebagian ulama mimbahri tawili tina bahar tawil. Wadaroitu kullan nasi lakinna hasidi mudarotuhu saqqat wa azza nawaluha. Wadaroitu jeung muaskeun kuring bisa muaskeun kuring kullan nasi kasaban-saban manusia. Lakinna hasidi tatapina jalma anu hasud ka abdi mudarotuhu eta ari muaskeun ka itu hasidi sakot eta sulit itu mudarotuh wa azza jeung geus berat sulit itu mudarotuh wa azza jeung geus sulit geus berat naon nawaluha ngaraihna kana itu mudarotuh artina sulit ek muaskeun jalma nu hasud mah da moal bisa kecuali ku leungitna nikmat. Wa kaifa yudari jeung rek kumaha muaskeun saha almar'u seseorang hasida nikmatin ka jalma anu hasud kana nikmat. Idza kana di mana-mana geus bukti itu si hasid la yurdi eta teu ngaridokeun hi ka itu si hasid ila zawaluha angin naon leungitna itu nikmat. Babur rubai fihi sab'atu wa thalathuna mau'idah wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.